sud pinangki gagal Ege kulo What happened? Ke diukela lanan. Hah? Diukela. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya tewakeun euy pirahan jelema tiluan lah. Pira tiluan itu kan sakeremel. Aya naon? Lanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah mungguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Mengesa di dalam penglah bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot karena budak teman. Hah?
lain isnet Islam nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heuh nyaho ka Masjidil Aqsa Bregum salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh masalah nah cek maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah Bregum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureuykeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk geus dia ngolo jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang mah malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji umroh muntaber bejaan ai kai kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu Nabaha nyamung atuh kita mah nabaha nyamung atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we eta di lalempeng denawa sami yang merbayaksa lerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengenan boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim
nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngerti sampean mangga siap sabaraha jami aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola de dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada ngopaya para ruguh dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina